Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca tepang deui kanca sareng Abah Awi rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Kanca dangu kumaha kasadayana kanca Abah di sakuliah dunya. Nyangakeun tunggara mawa bagja. Biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka atuh tumrapna ka Ibu Nining ujug-ujug segeruk we ceurik bari nyuuh kana tangan-tangan kursi. Deuk teu percaya kumaha lantaran dikuatkeun ku jinisna harita nyogrog di dinya. Bari teu euleum-euleum ngaku yen dirina geus digadabah ku Iwan. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Sarengkeun Salim nu harita keur ngintip ngadedengekeun di luar. Untuna meniting kereket bakating ngarasa ceuceub ku polahna Ibu Julaiha Katut Sumarni harita. Manehna mikir kudu kumaha carana pikeun nulungan Iwan nu nyata-nyata geus dipitnahkeun ku Ibu Julaiha. Sabot Salim ngahuleng keneh mikir-mikir pilakbeun kudu kumaha carana pikeun nulungan Iwan nu nyata-nyata dipitnah ku Ibu Julaiha. Ti loang dapur aya nu norojol kaluar. Wiwin deu ka jalan. Ret kanu keur cineluk yang hareupan tanggungan suluh. Bet asa kabeneran haker. Puguh harita teh manehna deuk megat suluh ka jalan. Ku kituna gancang bae Salim teh nigeroan. Teu bodo Salim nepi ka ngarenjag. Ku kitu teh mah keur ulang aya nu ngageroan. Malah sajabana ti reuwas teh mimitina mah make rada pungak-pinguk sagala. Teu inget yen manehna harita keur jadi nu dagang suluh. Ret manehna ka Wiwin. Teu talangke regeyang bae suluhna ditanggung. Ngoloyong ka lawang dapur. Gog cingogo hareupeun Wiwin. Bari hate mah ngarasa hareneg. Teu bisa terus ngadedengekeun nu keur cacarita ditepas. Waktu ditanyakeun sabaraha suluh teh hargana, Salim teu buru-buru nemalan. Bakuna mah ngarasa bingung. Ngajual suluhna ngandung harti manehna kudu buru-buru indit ti dinya. Tapi najan teu dijual oge. Upamana hargana dimahalkeun. Nya kitu keneh kudu indit. Da moal enya terus ngalengkur mah di dinya. Tapi akhirna mah dijual oge. Sarta sanggeus suluhna dientepan ka jero dapur. Duit ladangna geus katarima. Salim ngeteyep ka hareup. Bari pikiranana museur deui kana soal nu tadi. Kudu kumaha carana pikeun nulungan Iwan. Bakuna mah lantaran ngarasa kacida cuana kana kalakuan Ibu Julaiha Katut Sumarni harita. Girisir Salim kagigireun tepas hayang ngadengekeun kumatrusna. Tapi ayeuna mah geus jempe taya nu cacarita. Ari heg teh direret paingan we ditepas teh geus kosong. Memang pasuma Katut Ibu Nining geus kajarero. Atuh Ibu Julaiha jeung Sumarni tadi oge geus pamitan. Nyaeta basa Salim keur ngentepkeun suluh di dapur. Tes marahan tog sakasabelaan teh. Salim ngageurentes bari luak liuk ka anggangna. Nempoan Ibu Julaiha tapi geus teu temong. Tadi oge geus
ngageleuyung kana beca. Mari geus kieu ya. Nah mending bejakeun wae kitu ayeuna ku aing. Yen si Julaiha teh ukur mitah bungkul. Sarta sebutkeun we sakalian yen si Sumarni teh sanyana mah ku aing. Tapi leuheung upama percayaeun. Kumaha lamun henteu? Bingung. Salim garo-garo teu ateul. Bari terus noyod ka hareup kaluar ti pakarangan. Geus aya di luar teu buru-buru indit. Sajongjongan manehna kalah ka ngajengjen we. Keur mikir-mikir kudu kumaha tindakan manehanana harita. Aya deuk balik deui, deuk dah-dagan ngadatangan ka Pasoma pikeun ngebolekerkeun kaayaanana Ibu Julaiha. Tapi hate murengked. Bakuna mah sieun Pasoma teu percayaeun. Nu akhirna jadi maneg mayong. Komo barang ret kana papakean manehanana harita. Bet matak era parada mun terus nyemah teh. Mending kewe beuting aing ka dieu supaya rine ongkoh. Akhirna Salim mutuskeun bari terus we manehna meuntas jalan, maksudna deuk terus ka jalan Cipelang Hilir. Tacan ge mengkol ti beulah kencaeunana ngadereng-deng Honda nu ditumpakan ku Iwan jeung Ruswandi. Pangangguran ku Salim direret. Ari bus teh ka pakaranganna Pasoma. Sanggeusna Iwan turun, Ruswandi mah terus we ngabiur deui. Diandeg heula oge teu daekeun dadakuna mah geus beurang teuing. Eta meureun den Iwan teh. Masalah deui. Salim ngageurentes bari terus we neuteup Iwan. Anu harita terus ngageblus ka jero imah. Geus kitu mah kincit bae Salim kalebak. Sajeroning leumpang teh hatena mah geus ngabogaan sangkaan tangtu Iwan teh bakal dicarekan ku indung bapana. Lantaran tadi oge kumanehna kadenge pok-pokanana Pasoma waktu ngadenge wawadulna Ibu Julaiha sakitu nyeuneuna. Memang sangkaan Salim kitu teh saeutik oge teu mencog. Harita oge bareng Iwan ngarongheap ka jero gancang ku Pasoma disina asup ka kamar. Manehanana deuk dibawa nyarita di jero bakuna mah ngaragangan kawiwin. Nyahun mah matak gujrud. Ari Wiwin harita ku Ibu Nining diselongkeun sina kaprak-kaprak di dapur. Geus kitu mah blus Ibu Nining ka kamar nyamperkeun Pasoma nu geus pahareup-hareup jeung Iwan. Iwan, mentas di mana bieu teh? Pasoma ngamimitian ngajak nyarita. Pasemona daria beda pisan riuk pamuluna jeung biasana. Malah pok-pokanana oge rada-rada teuregeus. Maksud ti Ruswandi apa? Iwan ngabohong. Bari hate lain deui ngarasa kagetna mireungeuh bubuden bapana harita. Asa beda kabina-bina. Komo barang nitenan pasemon nu jadi indung. Haleungheum ceudem pinuh kureueuk pihujaneun. Sajaba ti ka Ruswandi. Sok ka mana bae ari indit-inditan teh. Pasoma nanya deui. Pasemona tetep teu robah. Mun ka Ruswandi we Pak. Terus kieu mah teras we wangsul. Iwan beuki kaget. Ari ras ku pananya bapana harita. Teu beda we ti hakim anu mariksa sakitan. Nya meureun ari bieu mah. Eta keur waktu-waktu ti heula. Pasoma ngahaja melapah gedang. Jadi henteu togmol kanu ditanya. Laras apa? Tara ka mana deui? Benar.
Ting inget-inget. Iwan teh sok terus ulin atawa ngajang kasaha. Sanajan nada nalirih, tapi sikepna tetep daria. Pok-pokanana karasa ngandung curiga. Sumuhna Pak, tara kata terasan. Terus wandi teh teras we wangsul. Iwan beki kaget, teu kaharti. Nah kumaha tujuan bapana teh nu matak tetelepek kitu. Pinter ngawadul nama Iwan. Ari kasukaraja sok kasaha. Oh, sumuhun. Ka Pasuarja nu waktos kamari ieu teh geuning kantos ngalongok ka rumah sakit. Sajaba ti ka Pasuarja. Tara kasasaha deui ya, Pak. Bohong. Cing bejakeun terus terang. Sok kasaha. Pasoma geus mimiti nyentak. Sumuhun apa? Iwan beuki tambah kaget. Mireungeuh ka aya nu jadi bapa. Bener-bener kawas nu ngambek. Bari sabab musababna teu kaharti meus-meus acan. Teu perlu ngabohong Iwan. Iwan teh sok nganjang ka Ibu Julaehanya. Ka Ibu Julaeha? Tara apa? Ulah mungkir Iwan. Hayo. Aku terus terang. Sanajan 1000 kali ngabohong oge. Ku apa teh geus kanyahoan. Leres apa Tara? Ari sanes ti payun masa kali. Bade ngalayad lanjangna nu meh-mehan katubruk Vespa waktos abdi cilaka nupang payuna teh. Tuh, geuning eta. Nah, mana ada rese teuing dek ngaku teh. Sumuhunmu sakali-kalina harita kitu oge. Da sanes ka anjeunna. Namun ngalayad lanjangna. Iwan ngadadak nyeblak. Lantaran ngadadak ras inget ka Imas nu ayeuna can kanyahoan di mana ayana. Sakali-kalina kumaha. Terus larbak Iwan teh. Leres apa? Mung sakali-kalina harita teu nganjang-anjang deui. Nah naon margina? Umawi apa teras ngaguliksek perkawis eta. Iwan saterusna nanyakeun. Lantaran hatena keukeuh teu ngarti meus-meus acan. Eta geus ngalakukeun naon Iwan jeung Sumarni? Kakara Pasoma togngol kanu dimaksud. Sareng Sumarni putrana Ibu Julaeha. Iwan mah kerada nyak oge. Ras inget ti heula waktu manehna direrenjang kuduaan. Boa tina perkara ieu nu matak manehna ayeuna dilandra teh. Nya, cing. Geus ngalakukeun naon? Nada, teu ngalakukeun naon-naon apa? Kumaha? Hah? Geus mungkir deui wae Iwan. Lucu kalakuan maneh ti Iwan. Jadi teu bener. Ngawirangkeun nu jadi kolot maneh teh. Kitu nya carana mulang tarima kanu jadi inung bapa teh. Pasoma terus ngawaweleh teu sirikna ti popolotot. Duh. Sakedap apa? Asa teu ngartos abdi mah. Montong balaga piron Iwan. Tang tuwe teu ngarti. Da mumul ngahartikeun. Yeuh Iwan. Maneh teh geus ngalakukeun kalakuan nu teu bener jeung Sumarni. Ngalakukeun kalakuan hina tuna susila. Dek mungkir. Kumaha apa? Baruk abdi ngalakukeun nu teu leres sareng Sumarni. Duh. Ampun Gusti. Sumpahna oge mugia ulah jamuga. Upami abdi
dugi ka ngagaduhan kalakuan anu sapertos kitu. Iwan bari nyuuh kana meja. Pok-pokan bapana kitu teh kadengena teu beda we. Tinggal gelgerna gelap tengah poe ereng-erengan. Matak meupeskeun kekendangan. Montong mungkin Iwan. Cikeneh Ibu Julaiha jeung Sumarni geus datang ka dieu. Ngabejakeun kalakuan maneh jeung Sumarni. Bek tanyakeun teh ka ibu. Pasoma bari ngaret ka Ibu Nining. Anu harita geus mimiti ngingsreuk. Memang bener Iwan. Pokna teh bisa apa? Tambah ibu teu percaya mah. Manehna ngajakan ka dokter, pikeun ngabuktikeun kaayana Sumarni. Kitu tah Ujang. Ibu Nining nemrong, bari sorana pegat-pegat. Ampun Ibu. Ampun. Terumaos abdi mah Ibu. Demi Allah. Montong ampun. Montong sumpah. Geus nyata kasalahan maneh teh. Hayoh deh. Make sumpah. Ngarapi anel. Pasuma rikat nempas. Margi leres terumaos apa. Bilih apa teu percanten. Abdi sanggem dilawungkeun. Mangga ayeuna urang ka Sukaraja, ka bumina Ibu Julaiha. Supaya gujur salembur. Supaya nu jadi kolota tambah-tambah wirang. Pasoma nyerang. Margi daleres, abdi mah teu rumaos. Ngagaduhan kana iman abdi teh apa? Asa piraku deui. Dugi kawantun ngalakukeun padamelan anu dilarang ku Sara. Sareng deui. Ka Sumarni teh teu aya hate saeutik-eutik acan. Iwan sabisa-bisa ngabela diri. Ngan waktu dek nyebutkeun yen manehna kungsi dipaksa dek diajak teu bener. Ngadadak leta teh meuni asa rapet. Numatak hal ieu mah sama sakali ku manehna teu diterangkeun. Ngan hate lain deui ngarasa helokna. Naha Ibu Julaiha nepi ka ngabogaan kalakuan nu sakitu hina nistana. Mitnahkeun teh asa kacida-cida teuing. Eta ku kagetna teh nu ngeunaan diri Sumarni. Dangan saukur jijieunan atawa memang sabenerna yen kaayaan dirina teh bener-bener geus teu suci. Disebut jijieunan. Kapan sakitu nangtangna? Make ngajakan dipariksa ka dokter sagala. Ari disebutkeun sanyana dirina geus noda. Nah kusaha lantaran manehna mah da teu rumasa. Wah Iwan, hah? Pinter nyarita mah. Bogu, babarinaker, dirokareka, malar jiga. Tapi kanyataan anak, Iwan, maneh teh legeg lebe, tapi nyolong bade. Pasoma kekeh neren-neren. Duh, apa? Nuduh teh manis saepan kitu. Sanggam abdi oge, mangga urang lawungkeun sareng Ibu Julaiha katut Sumarni. Margi dalares. Abdi teh teu rumaos. Ulah dugi ka kitu peta. Tepangna oge. Tara ari sanes harita mah mung sakali-kalina. Iwan nyaritana ngageuri. Sarta bari cipanona geus mimiti merebei. Ngenes kudua kutilu. Nasib teh nepi ka dipitnah kendeungeun. Ras deui nu jadi bapa mana kekeh-kekeh teuing nyangka teu bener. Dagarah gojrudnya sawios apa margi teu raos abdi teh. Meh bade malik teu suka sakantenan ku abdi bade didakwakeun kan wajib. Teu suka abdi mah dugi ka diwirang kieu. Naon? Dedengian teh deuk didakwakeun. Deuk sina tambah-tambah wirang we nya. Nu jadi kolot teh. Beuki lucu kalakuan teh Iwan.
Pasoma beki sentak sengor. Ngan lantaran nyaritana setengah dipegeg. Keluar kamar mah sama sekali teu bisa kadenge. Kepaksa apa? Margi abdi tetep teu rumaos. Nyeri abdi teh dugi ka dipitnahkeun ngalakukeun tuna susila sareng Sumarni. Teu rumasa. Eukeuh teu rumasa. Maranehanana ge lain nu gelo Iwan. Moal nya nepi kang hajakeun datang ka dieu. Ringan sakadar jijeunan mah. Leresan eta nama oge luput teu ngartos naon margina. Pangna Ibu Julaiha nuduh kitu ka abdi. Jadi benernya ujang teh teu rumaos. Ibu Nining nu salila-lila ukur nyaksian. Kakara nemrong deui. Ngareret ka Iwan bari cari nakdak. Leres Bu, abdi sanggem dilawungkeun. Tah, kumaha wame kitu apana? Ibu Nining ayeuna mah nyaritana ditujukeun ka Pasoma. Itu kumaha? Sumuhun urang lahungkeun. Alah. Moal aya hasilna ibuna. Kalah kak matak nambahan wiwirang we. Santeuna. Dina pacenta-centana. Tetanggana teh piraku we. Teu ngadeg-deg. Cenah dilaungkeunana di dieu, nya pasti bakal kanyahoan urang dieu. Dari parantos. Bari terus kumaha atuh urang teh? Da geuning keukeuh si ujang nama mungkir. Nya teh kumaha? Sanajan tetep mungkir oge, kapaksa we. Kahayang Ibu Julaiha kudu dicumpoanan. Ngajaga wiwirang ibuna. Si ujang dikawinkeun ka Sumarni. Nya kapaksa taya di jalan. Ieu mah kitu we tah. Kawin sore pegat isuk. Ngan nu jadi bingung teh. Kumaha pikeun nyelongkeun si Wiwin? Kanyawan mah. Beuh. Dikamanakeun beungeut urang. Ulah-ulah berat bae meureun. Hubungan si Iwan jeung si Wiwin teh. Wiwirya dipegatkeun. Nahara apa? Abdi kedah kawin ka Sumarni mah. Iwan gancang nempas, red ka indungna, ebre, sorot panona ngumahakeun. Ngan ukur ngajaga wiwirang we wungkur Iwan. Ulah saraharti. Lantaran aja maneh tetep ungkir ge. Geus teu bisa bayar kumaha. Cukup buktina. Mana manehna nangtang dipariksa ka dokter oge. Pasuma ngagebes. Ebre, bubudena masih keneh nyeuneu. Eta we. Nu biasana ari nyarita sok leuleuy teh. Harita mah kapan ka Iwan teh nepi ka munah maneh sagala. Alim Pak. Sawios bade diperkawiskeun we ku abdi. Iwan neutreg, "Ma? Deuk bedegong maneh Iwan?" Keukeuhnya maneh teh deuk ngawiwirang kanu jadi kolot. Pasoma mencrong deui bae. Kapaksa Pak. Kangge ngabela kahormatan. Iwan sakali ieu mah nekad deuk ngabangkang. Naon? Lain deuk ngabela kahormatan, kitu carana mah. Tapi deuk ngaruag kahormatan nu jadi kolot. Henteu apa? Henteu. Abdi yakin yen Ibu Julaiha teh nyata-nyata mitnahkeun. Taya di jalana Iwal kedah diperkawiskeun. Iwan teu galideur deuk merkarakeun Ibu Julaiha. Ma? Jadi tetapnya maneh teh deuk murugul mawa karep sorangan. Ya teu naon Iwan. Tapi ai. Heula sabar atuh apana. Teu sae ngaku nafsu. Ibu Nining gancang megat kalimah. Ngarasa hariwang mireung bubuden Pasoma harita. Pang-pang nama. Bisi aya kecapna nu katalanjuran. Nilik amarahna nu jadi salaki sigana teh geus teu bisa dikadalikeun deui. Da eta we harita teh Pasoma nepi ka ngagebrag meja sagala. Barijung cengkat tina korsina. Iwan, jung ka ditu we heula.
Ibu Nining saterusna nyarita ka Iwan nitah indit pikeun nyingkahan amarah nu jadi bapak. Kelana, can putus. Pasoma ngahulang. Jadi tetep maneh Iwan, deuk mawakarep sorangan. Kepaksa apa? Margi abdi bade nuntut keadilan. Manawi kitu, upami diparios ku hakimah, abdi tiasa dipasihan hak kanggo ngabela diri. Iwan nembalanana tandes naker, seolah-olah nyindiran nu jadi bapak. Kancadang pogo we tumrapna ka Pasoma nepi karep geuneuh rai pias. Boga rasa dilawan kunu jadi anak. Nu akhirna lat bae manehna nepi ka poho di temah wadi. Kajurung ku nafsu nu memangna geus ngagugudug. Hade Iwan. Tapi ti semet poe ieu maneh kudu nyingkah ti dieu. Sangeuk. Sangeuk apa mah? Kacicingan ku jalma basangkal kakolot. Pasoma nyaritana nepi ka ngagidir bari teteh nyerag. Duh, apana? Mugi masing emut. Teu sae dugi ka kitu. Ulah dugi ka langsung kitu sasauran teh. Emut apana? Perkawis ieu teh teu kedah getah sarupateun. Oge mugi sing emut kawiwin. Teras-terasan aduh regang mah tangtos manehna teh bakal nyahoeun. Beuh. Bisa kumaha teuing balukarna. Ibu Nining teu sirikna ngalengis, maper amarah nu jadi salakina. Goleuh tudah. Nah, aya anak-anakan basangkal naker. Tuh sangka baga gedean teh jadi wani ngalawan ka kolot. Pasoma rada leler nyaritana. Kawasna bae pok-pokan Ibu Nining kitu teh. Aya oge pangaruhna. Sarta gek bae diuk deui satengah nu meubeutkeun maneh. Teu pisan-pisan sejaba sangkal apa mung abdi mah seja nuntut keadilan. Iwan embal. Dan naon Iwan? Tapi maneh ulah cicing di dieu. Pasoma ngusial deui amarahna. Iwan, cek ibu oge. Cing ka ditu, pira init. Ibu Nining satengah nu ngagebes ka Iwan. Sae apa? Mangga. Abdi bade nyingkah upami leres mah apa tos teu kersa kacicingan ku abdi. Iwan bari terus we ngojengkang kaluar di kamar Pasoma. Langsung ngageblus ka kamarna. Jadi basangkal budak teh. Abong kena lain meunang ngayuga sorangan. Pasoma ngagereneng setengah nyarita kadirina sorangan. Ai. Sing emut apana? Eta nyarios teh. Dugi ka keterasan kalangsu kitu. Kumaha upami? Ibu Nining ngagentak lempas. Bari riuk beungeutna ngadadak nyiak ngandung kareuwas anu pohara. Astagfirullahaladzim. Poho apa teh Ibu? Nah, bakatiku keheul. Dah, teu nanaon. Da moal kadengieun ieu. Geus ka kamarna. Pasoma oge lain deui reuwaseunana. Heuk manehna nempo kaluar. Ngemplong meusan. Lantaran tetela Iwan geus ngageblus ka kamarna. Tadi apa nama? Duh kaluluasan ngusir kitu. Kumaha upami dianggapna ku si Ujang mah nyaan. Ibu Nining terus ngaweleh. Teh tak kapohoan. Keun bae sugan, da manehna ge boga pikiran. Apa nyarita kitu teh? Isin sanyana mah ngan bakating ku keheul we. Kancadang sedengkeun Iwan sadatangna ka kamarna teh gubrag bae. Teu sirikna meubeutkeun maneh kana kasur.
Bari renghapna napas bangun human liar ngarahuh pangaruh hate nu sumpeg tebeda we tinu ditindihan ku gunung. Berbei cipano na bijil nu saterusna ngalemereh mapai pipi kasurung ku katugenah hate nu karasana ting sereset tebeda we tinu digerihan ku hinis. Ras ka Ibu Julaiha nu nyata-nyata jijienan mitnahkeun kamanehanana nyimbehan ku gegeuleuh nu mangrupa wiwirang di kolong catang. Geus buleud kitu mah kakaraha teh Iwan rada tentrem meueusan teu marudah teuing. Atuh saterusna korejat bae manehna hudang deuk nyieun surat keur ka Ruswani supaya engke peuting nyamper ka Gunung Puyuh. Gampang nganepikeunana mah deuk nitah budak tetangga nu geus nyahoeun pernahna imah Ruswani di Jalan Benteng. Mun aing kudu nyingkah teh melangka ibu moal teu nangis meureun. Iwan bari ngahulang deuk nulis surat teh teu kaur tret. Hatena jadi marudah deui ras kanu jadi indung. Pisah kumahan teuing kamelanganana upama bener-bener kumanehna ditinggalkeun. Kanca dangu sadayana teuing kumaha saterusna babadamian Pasoma jeung Ibu Nining. Da cisajungna Iwan nyingkah ti kamar Pasoma duanana teh terus we tinggereundeng teu sirikna pating harewos. Sedengkeun Iwan mah harita teh geus mimiti ngagutrut nulis surat keur ka Ruswani. Ari anggeus nulisna ari kurutrak we Ibu Nining nyamperkeun ka kamar Iwan. Datang-datang teh terus bae ngagelendut bakuna mah meper hate Iwan bisi terus kanyanyerian. Dumeh tadi Pasoma kungsi kalepasan omong ngaluarkeun kecap ngusir sagala. Sajabana ti eta beak-beak Iwan di papatahan. Cohagna mah Iwan teh dihulag ulah nepi ka lapor kan wajib. Ari cenah Iwan teh rumasa. Ibu Julaiha ku bapana deuk didatangan ka imahna. Tapi Iwan teu meunang milu. Nyaeta nu dijaga teh supaya ulah nepi ka gujrud ka tatangga. Lantaran maksud bapana teh deuk ngelemet ngajejempe. Ngadenge pok-pokan nu jadi indung sakitu lengas lengisna barejeung mata kaharti deui. Iwan hatena jadi lemper oge wantukna manehna nyanggupan. Memang kitu pisan kapan kahayangna oge supaya diuruskeun. Ulah ieu mah jol-jol neken we ka manehanana. Nu ngadoni bari hasud teh ujug-ujug dipercaya sagemlengna. Upami kitu mah maksud apa? Nya mangga Ibu, abdi sumeja numutkeun. Iwan nya tujuan, ngadadak hatena jadi longsong meusan. Nya kitu ngan Ohmad, wiwin ulah nepi ka nyahoeun. Maklum, bisa nimbulkeun akibat anu kurang hade. Santeuna atuh. Ibu Nining ngawabadian. Sumohon janten iraha atuh kinten-kintenna apa bade ngalareskeun teh Bu. Cenah mah isukan. Mun upami Ibu Julaiha tetep teu tiasa dilereskeun Bu, kumaha tah? Iwan mimiti hariwang.
Piraku sugan. Ari memang nya mah ngan ukur jejeunan. Anu matak teu ka harti teh nepi ka wani ngajakan ka dokter sagala. Ya leres. Dina leresan eta mah abdi oge teu ngartos, Bu. Mung tiasa janten digadabahna mah kudu sanes. Terase panginten dipangkaburkeun. Ya kitu bisa jadi. Tapi naha tuh nuduhna bet ka Iwan. Tiasa janten, Bu. Anjeunna teh aya maksudna bade males ka nyeri ka abdi. Terus ku geus pasea gitu. Nya pasea mah henteu, Mung. Saharta teu asa-asa deui, derek-derek bae ku Iwan didongengkeun. Naon-naon nukung si karandapan kumanehanana. Nyaeta basa nganjang ka Ibu Julaiha. Deuk ngalayan Imas tea. Estuning ditetek taya nu kaliwat. Carek wiwilanganana mah. Diwincik, dibiji-wiji, dipedar, dibejer beas. Ngan tina perkara hubunganana jeung Imas mah teu dicaritakeun. Ai, bener eta teh Ujang. Ibu Nining nanyana pinuh kakaget. Asana teh ku teu sangka ka bina-bina. Leres Ibu, ieu margina nu mawi abdi wantun dilaungkeun oge. Margi tetep da abdi mah teu gaduh dosa. Nah atuh tadi teh teu dicaritakeun ka apa. Mun uningan kitu mah moal nya apa oge. Dugi ka Benu. Anu mawi atuh da puguh apana ujug-ujug Benu. Janten hoream we bade nyanggemkeunna oge. Nya keun ayeuna mah urang caritakeun ku ibu. Heuh eta mah kitu we nya Iwan. Keun. Ku apa dek diuruskeun. Anas apa eta tadi nepi ka ngusir ka hidup. Tong teuing dipake nyeri hate. Lantaran ngan ukur kajurungkun hapsu bungkul. Jadi teu terus jeung hate. Ibu Nining beri ngojengkang kaluar ti kamar. Langsung nyampeurkeun ka Pasoma nu masih keneh aya di kamarna. Teu talangke dek bae pok-pokan Iwan tadi teh ku Ibu Nining didongengkeun. Atuh. Harita keneh oge Iwan dicalukan ku Pasoma. Terus ditanya. Teu hese beleke derek-derek bae ku Iwan dicaritakeun deui. Garis badagna mah teu beda we jeung katerangan tadi nukung si dicaritakeun ku indungna. Nu tumerapna ka Pasoma ukur bati cruk cerak bari gogodeg. Tempo-tempo ungut-ungutan. Ting bener percayaeun kana naon-naon nu dicaritakeunana. Teuing ngan sakadar heueuh bueuk. Nu akhirna pok bae Pasoma nyarita. Yen perkara ieu teh deuk diuruskeun ku sorangan ka Sukaraja. Ibu Nining geus tangtu bakal dibawa sina marengan. Geus ngadenge sorangan mah. Naon anu disanggupkeun ku bapana. Iwan beuki guligah we hatena. Paromanana ngadadak bear hegar. Teu beda we ti tutuwuhan katinggang ku hujan. Katempona jadi teu pati nguruwut teuing. Surat keur karuswani teu jadi dikirimkeun. Ngan engke di mana usaha bapana nyata-nyata gagal. Daek teu daek kapaksa deuk diuruskeun ku sorangan. Malah da ari jejeroanana mah keukeuh we. Iwan teh hayang merkarakeun Ibu Julaiha. Kuswani tetep bakal dibawa lantaran geus karasa kabelaanana. Sarta geus kanyahoan kawanina bisa diandelkeun makalangan. Alhamdulillah kanca jag. Carita urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.